Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tinggalin, itu sorana uhan, ya semangat, ya geus dahar berarti ketinggalin. Alhamdulillah. Oh tuh aja. Tong jujur ting ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza bi rububiyyah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal hadirun, ittaqullaha fi sirri wal alaniyah fa innahu madaru kulli sa'adah. Kalau itu satu para rubuh ngaji itu juga loba iklan gitu. Mata abdi mah ditawaran ti tahasup TV ge ceramah teu daek abdi mah. Bener, hiji loba iklan, dua liangna leutik teu daek asup. Mudah-mudahan muhadir di dieu sadayana sing kalebetkeun umat Nabi nu dipikacinta ku Kangjeng Nabi. Urang mah ulah ilu-iluan cek batur bid'ah, cek batur haram cenah mauludan teh. Maulidan teh. Pan aya nu di urang mah aya tilu, aya nu nyebut maulid, aya nu nyebut maulud, aya nu di ala singkat we mulud di urang mah. Eta kitu urang mah ulah ilu-iluan lah, mending kene muludan. Salarasna mah biteu bentrok ayeuna teh. Kudu nama biteu nanti jadwal teh di Malaysia. Serius teu percaya saya eta mah. Urang teh kudu ceramah di Ondang, ieu nyunatan Upin Ipin. Astagfirullahaladzim, apunten. Heureuy we heureuy. Mudah-mudahan urang sadayana teh sing kagolongkeun ti antawis jalmi anu cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun ditanya ku batur naha bet muludan, urang mah jawabanna simpel, da ari cinta kitu we engos. Nah bet muludan ari cinta sekali dicek jawab ngomong. Nah bet muludan gitu ari cinta pada kumaha. Dipurungkeun ka deuleu dibontakeun ka rasa komodo dibalototkeun gitu kan nyangigir asa eta sarana nu bari semu mendesah teh geuningan nangkara asa luhureun. Ai ku cinta pada gitu geuningan. Gunung pun akan kudaki, lautan ku seberangi gitu geuninnya. Oh, ningali ka sieun ku cinta. Cek batur hidung, cek urang cinta atuh kumaha? Itu kecintaan. Kita ke mana di cenah itu trio angel tuh. Awiosan ada tampil geus menang berkat geus balik. Da ieu ge sebenarnya nama nu main marawis teh, nu main hardrock sebenarnya mah yang balik kan era. Wah jauh nah soalna bikin baheula pemain nu kieu. Asal geus tampil menang udut balik geus ya. Tuh naon di Cianjur atuh di neangan naon cenah. Kalau orang baca heula da ieu menang nyieun ieu teh make duit ieu teh make duit. Ngan lamun ditapakurannya ieu muludan nyaan urang yakin kana ayat Gusti wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau terkecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Muludan teh lahirna Kangjeng Nabi jadi rahmat, bahkan boro-boro jang umat muslim seueur urang Cina ge nu teu Islam kabagean berkatna muludan. Bener rahmat teh. Aya aturan jelema nyatok endog sakitu loba urang Cina. Yang naon bapak ikan mulutan cenah kitu. Kapung-kapung kalah ka batina gede keneh si eta. Gitu kumuludan teh tuh tukang son payu tuh kan nepi ka ayeuna can sare masih kena ngagolongan kabel we. Bener. Alhamdulillah geus bukuh ning tahadroh pan ada atuh tampil wayah ieu mandi heula segala rupa minyak diterapkeun teu mimiti minyak nyong-nyong nepi ka minyak heeh. Eta kitu. Alhamdulillah.
Lillah ibu-ibu pantara rampil lumayan pan seragam teh nu can lunas teh pan kapake heuh. Kan biasa mah ngagantung. Engke we kapake nanti ari bahkan ustad wae oge seuri keur usum muludan da biasa mah dibaudan ku pamajikan da usum mulud mah seuri atuh. Da jarang di imah gitu. Assalamualaikum oge langsung dong-dong ibu-ibu waalaikumsalam ih papa capek ya. Jadi mahasiswa mah tepati jauh juga santri seuri na teh tanggal 1 di saminggu mah itu nyapa ketut deui we. Istilah aneh ayeuna mah tapi alhamdulillah seuri santri di tadi ka kuping takolanana rapih sorana ajib aduh alhamdulillah. Aya keneh nu kitu padahal lamun ditilik ayeuna pasantren di mana-mana eusik nama kosong. Gitu. Pasantren pamegah-megah gitu ayeuna mah. Santrina teh kamarana ubi mah nya karasep penting payuh henteu na mah. Da loba GGM ayeuna mah ganteng-ganteng mubadir teh geuning nya. Heuh kitu. Mobil tuh we dilobakeun diamalkeun mah henteu teh. Mobil tuh matak sakti henteu jomblo anger teh kitu. Seuri muludan di dia kurang baca heula tinggali dengan momentum maulid Nabi SAW kita teladani akhlak Nabi, cinta kasih serta keikhlasannya. Berarti bahasana teh titah nyontok ka baginda Rasul. Jadi judulnya mah kieu, mika cinta mika contok ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Rasul. Ari Kangjeng Rasul mah syahidan nu kahiji teh. Naon cenah? Sakali deui Nabi mah syahidan. Naon cenah? Naon cenah teu Mang Joni atuh sok riweuh wae si eta mah. Ngalengka sabelah-sabelah duanana. Syahidan teh naon saksi. Jadi Nabi mah nyontohan ti heula sateu acan dicarioskeun Nabi mah geus praktekkeun heula ti heula. Kitu beda jeung urang mah can kantenan nitah sedekah ka batur bari jeung pelit urang mah kitu nitah tahajud ka batur bari urang ge udang teh ti beuting teh rajeut teh udang ari aya main bola we namanya guga bari jeung ambak-ambakan kamari mah da si botak tah gara-gara na teh si botak atuh unggal nu botak jadi barareuh padahal mah heueuh gara-gara saurang teh si wasit tah teh kitu malah mah teh saeutik ieu mah aya baladah di ditu ustad nepi ka pere mah capurdah ge da aya Persib main nu terakhir teh tuh centin rek uih eta tuturkeun ku CEH. Ibu wae aing mah urang dieu mah naon ieu teh nami lemurna teh Cipadung. Di Padung teh tetangernya bener gak? Ai Padung teh tetenger naon teh? Nu maot berarti kudu inget kana mah mau itu Pak Presiden maot, Bapak Lurah Bapak Ustad ulah wa kapan keur ngaji wae eta mah ini hayang we Ustad banget teh. Oh, si goreng teh nyokot berkat, si ieu teh. Heeh, baik. Sok we kalem jeung abdi mah. Ngajina ieu mah ngaji tenang we. Jadi urang api-api senang sanajan di imah mah loba hulang-hulang. Jadi urang ngaji poporieun ayeuna mah di pasantren Ararembung ayeuna mah sok di mana-mana pasantren teh kararosong. Komo ayeuna mah aya naon teh aya anti cenah pajarkeun teh da naon da santri mah buduk cenah kitu. Ih, santri mah mata Ararembung ka santri teh. Tok tingali sabenerna mah eta teh Bapak Ustadna ge bunga ieu ye buduk-buduk oge barorok di mana ya buduk barokah kamana wae urang Cipadung mari di mana ya buduk barokah berarti nu buduk teh tong diubaran antep eta barokah nah centin seragam we aralus aing mah rek selawatan tapi eueuh nu ngendanganana mah jadi lah capek mangga we teraskeun ngarokok kalem da amplop geus di tangan deui. Aduh, alhamdulillah ya semakin malam muslaminya tidak ada jadi sedih. Naon
agim we sedikit ayan agim sia tah omongan wae eta tah kemai ngajina urang ngaco we lah kitulahnya da ieu lagi atuh teu saleter-leter acan atuh aduh ulangi sifat nabi mah nu kahiji syahidan jadi contoh syahidan wa mubasyiron wa nadhiran wa da'ian ilallah da'i nama jadi da'i nu ngajak modal ceramah gitu diantarana da'i teh eta mah nomor sekian nomor kahiji nama syahidan nyontoan heula nabi mah teh kamarana di atuh cenah aduh bere gerak tuh bere ye merukan ada harun da cai kasihan deh lu nah Pak Haji itu Pak Haji barangkali aduh Pak Haji ngambek tuh ikut serius ini iya cai nepi katilu aduh alah hiji nate saja menggading insya Allah balik ke dia teh murus Pak Haji Nabi mah nyontohan heula memeh dibejakeun dibeledukeun ka batur teh mapagahkeun ka batur teh Nabi mah nyontohan heula Nabi mah samodel diantawisna Kangjeng Nabi dina salah sawios hadisna Kangjeng Nabi nyanggepkeun kieu ala birukum biman tahrumu alaihi nar nah anjeun ridho rek dibejaan ku kami saha wae golongan jalma nu diharamkeun asup neraka saur para sahabat kantenan bala ya Rasul dibejaan ku Kangjeng Rasul aya opat diantarana hayyin jalma nu haram asup neraka teh naon cenah hayyin teh naon tenang hayyin teh tenang hayin teh tenang kok tenang tapi ngajarowok kemari mah angel terabalik ai tenang teh kalem ece dan ieu mah leungeun ieu nyokot ka hareun leungeun ieu nyokot ka hareun ieu bari ngomong bari muncrat tenang ada kitu nini mah sok ribut beda jeung budak ngora lamun dibawa ka undangan teh budak ngora mah wah sate ge kuman iman teh berbeli cokot gegel hiji tuna deui buka deui ape teh tingali ulu bibir aing sompak cokot deui buka si loketna teh dar dibawa lipstik teh utuk budak ngora nini mah wah lu oh udah di pengajian oke atuh ini mah pan sok ibu-ibunya sok marawa kantong jang naon teh fungsi teh aya lol jeruk tewak punten ya ieu mah kangge cucu cenah pajarkeun teh kangge incu mah teu nyahonan naon biasa we didagangkeun teh aneh teh kitu ari bapak-bapak mah tara cicing we nyaho-nyaho tinggal piringna eta kitu teh tingalikeun pemain marawis dapang sekutna kita tadi oke alhamdulillah Nabi mah hayyin tenang kalem we kalem Nabi kakatrok ka bumina teu ngadat nalika dibukakeun nalika telat teu dijawab Nabi uluk salam assalamualaikum Allah walaran teu ngadat Nabi mah nepi ka 3 balik oge assalamualaikum nepi ka 3 kali assalamualaikum Allah walaran bereuna bojona teh capek maklum ibu-ibu teh tugasna teh loba boga langkah 1000 teh geuning ibu-ibu mah capek meureunna dan Nabi mah teu amak-amakan langsung amparkeun we sorbana teh di dinya teras we kulem di dinya coba menjadi urang meureun teu ngadak-ngadak kasurupan ku 10 kodam meureunna woi sare atawa pingsan kitu meureunna ditunda jadi ustad teh Nabi mah tenang Nabi itu padahal Nabi teh geus jelas pimpinan para nabi pimpinan para rasul Nabi teh geus jelas di surga eunana tapi tenang we Nabi teu sugan ngumbar-ngumbar nih gue henteu Nabi bahkan cek beja mah ieu na oge nepikeun ka bararuh ieu na oge peda sawawengi sok salat gitu urang mah salat tahajud teh ari loba nu nagih we gitu bari jeung diomong-omong beurangna teh rakatek kunaon nyeri awak ari kitu pan peuting atuh tas tahajud Nabi mah nyontoan Nabi mah teu isieun sakokop sainum jeung bojona tingali lagu Aisyah teh dengan sungguh sweet Nabi mencintamu walau minum Nabi di bekas bibirmu pan kitu teu kudu dikuriling teu komo diusapan mah ku sorban oh
rabies henteu nabi teh sakokop saino jarang nu model gitu jika nabi mah hese hoyong urang kaduh suami jika kangjeng nabi hoyong teu urang na kudu jika Siti Aisyah aduh ya Allah nabi mah hayyin tenang itu nabi mah kabojona ge tarasugan pedah istri na kumaha gitu tarasugan penuh kabojona henteu nyanak cai ge nabi mah ku nyalira ka dapur teh sakali mangsa ditaros ku Sayyidah Aisyah kunaon ya Rasul bet nyanak cai nyalira bilih sibuk we gitu henteu ya Rasul mangga atuh cenah ari teu sibuk mah tuh gitu Rasul mah nyanak cai teh nyalira ai urang apa mah kopi mama pangyanakeun kopi papa haus gitu ai urang mah der teh barang diasaan teh kopi na teh pangset da pahili ngeureunana kuduna gula der uyah wow nepi ka ngeusi kebon binatang ka absen kabeh mah eta teh ustadna teh santrina naudzubillah min dalik hese hayang nyontok Rasul teh Rasul mah tuang nage cenah ku 3 jari Rasul mah tuang nage ku 3 jari pan urang mah geus 5 malah mah 10 Rasul mah 3 jari urang mah 10 jari Rasul mah teu make senok urang mah make senok kapeung-kapeung senok temok kan gitu duh nabi mah ke Rasul ge nabi mah kangjeng Rasul mah keur tuang ge tara nyarios kangjeng nabi sopan nabi pan urang barang dahar teh bari coblak urang mah gitu di urang mah rame ngaji depan keun ngaji na teh HP we gitu urang mah bari ngopi we bari udud alhamdulillah sakitu ge sing jadi ngaji kalebet ngaji da ngaji mah ceuk beja kajeun bari nundutan eta teh leuwih alus daripada sedekah 1000 onta matak mending keneh ngaji teh bari hudang bari nunutan ka buru-buru ustadna teh tah nabi mah hayyin nabi mah tenang nabi mah naon teh kakirangan bojona teh teu di naon teh maksudna teh teu didamel masalah nabi ngahormat nabi mah ka bojona ge ya Humairah we gitu matak bojona ge ka kangjeng nyebatna teh ya Rasulullah we coba pamajikan urang da tara nyebut ya Bapak RT tara urang ngagerowan pamajikan ka urang balik gitu we urang mah gitu urang mah kapung-kapung mah komo pedah salakina teh sahanapun umurna teh dar ngaranna Kurnia pan digerowan ku pamajikan teh budak kahayang hese nurutan jiga nabi teh caritana cinta ka kangjeng nabi nuturkeun nabi mah hese wah seueur-seueur deui nabi teh hayyin nabi teh tenang nabi teh layin nabi teh lembut nabi tara kasar nabi urang mah boro-boro kitu lembutna teh pas pangantenan we pas pangantenan mah juga nunya teh ubis cenah da jadi naon teh karana teh leuwai-leuwai teh kitu tah ubis kudu unya pan kitu geuningan jika kabudak geuningan pan kabudak urang sok dikitu-kitu geuning bahasa teh teu dijelaskeun ning bahasa teh jadi ngadadak balelol bahasa teh ngomong teh udak ta'a meni iteng teuing pan kitu sidik anak sia teh kan budak mah teh nepi ka amok molotot atuh keur ceurik oke udak sia saprieuh di urang aya muji budak teh panggil tilagen cenah geuningan titayang budak saha dia tuh saprieuh dia tuh bawa jeung kardus na kitu kan dan jadi poho deui aing saya teh masuk ngaganggu wae budak nabi mah hayyin nabi mah tenang nabi mah sopan nyarios lagi nabi mah ngahargaan hayyin tenang tuluy nabi mah layin lembut taramak-amakan nabi mah gitu meskipun asyidda alal kufar teh da sikona juga kumaha tuluy nabi mah
sahil. Jadi sahil teh mempermudah sesuatu, ente digampang, ente dibikin rudet gitulah Nabi. Tuluy Nabi mah qarib teh akrab jeung nu kumaha oge. Kungsipan sakali waktu aya nini tukang ngomongkeun nini ngagogoreng Kangjeng Nabi bari jeung can wawu bari jeung lolok Yahudi deui katanya si Muhammad cenah kieu cek nini teh itu mun abdi da wah moal dihuapan moal dinaon jongklokeun we mun abdi Nabi mah kalah kadip tungtun ku Nabi dianterkeun pangmentaskeun nepi ka bumi dihuapan eta teh ari ujang saha meni ieu teh kada apal mah sok we mama tuang we gitu. Padahal eta teh emak eta teh bari ngagogoreng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah kajeun teh teuing kitu komo ieu nini jigana teh bab ikhlas teh pokok deui we bab sabar teh jigana teh. Nabi mah teu kitu. Nepikeun ka sakali mangsa Kangjeng Nabi eta teh moal dinten teh nganterkeun nini nu ngagogoreng eta teh sakali mangsa ka panakna ku sahabatna Sayyidina Umar. Barang Sayyidina Umar sok mak dahar gitu. Nah cenah ieu mah beda cenah ari ieu mah lain kamari cenah dan kamari mah lemah lembut cenah meuni sopan perhatian cenah saha eta cenahnya da sungit cenah heuh eta anu digoreng ku maneh teh tuh nepi ka sahadatna urang mah mun aya nu ngagoreng ka urang modal kitu pas jebret teh gering meureun teh alhamdulillah mah urang mah gitu. Nabi mah diciduhan unggal dinten angkat ka masjid sakali nawuh nu nyiduhan kangen Nabi mah mana cenah nu nyiduhan begitu Nabi rahmatan lil alamin lembut mata kurang ulah katipu anu ngaku turunan komo nu ngaku tanjakan mah ribut lah geus we urang mah basajan kitu amalkeun tuturkeun akhlak baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul nama inti nama kieu mah urang teh sing cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ciri cinta kieu ya, ciri cinta teh. Inu kahiji seueur nyebatkeun jenenganana. Tah jang urang mah berarti shalawatan jigana tadi jang urang mah. Itu man ahabba sayan aksara dzikruhu saha jalma nu loba cinta sesuatu maka bakal loba nyebutkeun eta nu dipika cinta. Berarti jang urang mah sholawatan kolot baheula tingali can jaman hadroh ge kolot baheula nalika keur nutu tepan bari maca parjanji hafizul ilahu karomatal li Muhammadin itu baheula mah lain ieu mah rindu siapa bisa tuh nya bohong lah teten ajro hatena rindu salaki batur pasti gitu begitu kieu teh ageungan jika wah sok rarudet bari sholawatan bari masak sholawatan gitu bari nyosoh bari ngahejeun cicing bari ngahejeun jadi kudu nama bari mau sholat di deng budak teh bari sholawatan lain yun ambing pek wae eta oge ngan kali-kali mah selang ku sholawatan ngan sholawatan ulah nu rusuh nu alon jeung tadi itu lain ieu mah la ilaha illallah mah lain sholawat aja teu apaleun sia teh masalah ti jero beuteungna mah buleud galuar penyol teh cok serina cok bereskeun heula serina ngan ulah bari peureum ke beuntak usaha saha ulah rusuh kudu nama sallallahu ala Muhammad bari ngopok-ngopok teh sallallahu alaihi ngilu ngomong atuh lain ngahua apa gawe teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi budak tibra orang menang pahala lagi ya badrotim atuh budak teh nyangsang luhureun genteng batu kudu bari sholawatan bari di kieu tadi ting tang pan urang masuk gitu kudu bari sholawatan lain ieu mah udah ting tang ali wa ustaz janten ali kelek tos buluan ka mana mending ganti ku sholawatan
Sholawatan mah rek lagam nu mana bae, rek lagam make Sunda peng. Pan aya geuningan anu lagam degung jiga kieu geuningan. Sholawatan barokatan ala Muhammad teu apaleun sion wati dewa watir deh kudu sakala bisa yeuh abdi mah nyenden ge bisa erek sholawatan hadroh nu kitu heuh abdi mah osok dititah nu nyenden oge ayo penting mah amplop we ulah teh di gelungan ya ada borat di gelungan mah osok abdi pernah nyenden bener pas aya nu ieu pas aya nu kawinan bismillah damal wiwitan keur nu anyar pangantenna apunten Bang Reza da di nu kieu mah lain ngaji kudu edan we nu kieu dalam ngaji serius teh tara kapake deui meureun teu kabur mah mustamina jika kieu ya dengan mimitina rada nyeri nepi kana sirah nyai tapi lamun gasakali nyai bakal menta deui kan kitu meuli daging kasih ngaparna kan kitu deui apan ngaranna ge sisindiran si aja mah jadi poho deui aing mah wis ahmal dituluykeun si aja mah kitu coba lagi ning gunung teh ayeuna ada di akhirat mah teu bisa tah inti nama urang teh tina muludan model kieu teh ngarah bisa nyontok baginda Rasul tah tuluy di dieu teh berakhlak jiga akhlak Rasul tuluy bisa cinta kasih jeung sesama nuturkeun ikhlasna berarti modal mah hiji sing getol ngaji sing getol usum ngaji eta usum dikir ngaji kumaha eta pokoknya mah ya keun bae partai beda nu penting usum ngaji usum dikir sagedeung deui tah aya naon teh ngaranna teh pilkada tah ulah matak jadi baud ayeuna seragam juga nu heueuh ge sagedeung deui mah pilkada beda pilihan pabaud-baud teh dieu teh jauh-jauh ulah ieu ge karek cager mangganing kamari antara Prabowo jeung Anies teh maneh Prabowo nya maneh Prabowo yayan aing malin Prabowo yayan eta kitu kan kade sing akur urang teh da urang teh kabeh dijieun dino be beda kan hidung bapak jeung urang beda lin mata ulah hayang sarua tuh ngabuap deui ngarareuna pengalaman abdi ya mah biasana nu geus lamun ceramah di mana-mana da tara sorangan model kieu dan unakol teh naon nu tadi disebut teh grup hadroh can beres mah cicing we di panggung dan ieu mah da turun di heula di bawah deui alatna teh ku hitungan si eta ya Allah ya Rabbi pingkeun ulah dionang deui nu kieu patut mah astagfirullah apunten mama apunten bisa hari abdi mah daripada diengke-engke mending hareupeun heueuh eta kitu cekakak kue beak sepiring gitu ieur lah loba bulak balik kalau seistrikaan gitu jadi urang ulah poho ngaji rek bisa nuturkeun akhlak baginda Nabi kumaha lamun urang tarang ngaji ieu da model muludan model kieu mah ngaji di dieu dina panggung bohong ngajina teh da loba keneh heureuyna atuh nu asli ngaji mah puguh ieu na hancana gitu puguh coreteunana gitu puguh eta teh ajenganna teh masantrenna da kapung-kapung nu diondang nu model make foto kieu teh ieu can puguh teh can puguh masantren ieu ih aslina abdi ge caritana asup pasantren teh di ditu mah hees we gaweana mah tapi da katempuhan ieu jadi ustad mah ulah salah da kagok ayeuna mah geus kagok disebut ustad keun bae ridho we ayeuna mah kapung-kapung panu ngagroan ge tad cenah kitu pahili jeung murtad kan kurang-kurang riweuh jadi ustad mah da iraha teh istirahatna sok 4 bulan nu diteang ustad 7 bulan nu diondang ustad ngalahirkeun nu diteang sugan rek ustad kebayang lamun ustad meureun marajian rek kumaha nya astagfirullah
ngomong geus ditah ieu ditah naon teh anu kasurupan dari ieu atuh jadi ustad mah menyarek hayeuh wae Allahumma barik lana dari tecek jurik teh nyaho lah aing rek Allahumma barik lana lah gitu kan kita kudu sakala bisa ge mata kudu ngaji kudu ngaos ngaji sami kene itu lain ngaku cinta ka Nabi tapi urang teu daek ngaji ari ngaji kudu puguh guruna lain ieu mah jamaah al yutubiyah majelisna al piraliyah gitu ulah gitu ngaji mah kudu talaki kudu puguh guruna gitu mun bisa mah puguh masantrena dan ujug-ujug jadi ustad we ayeuna mah loba deh nu teu ngajar ge disebut ustad padahal arti ustad teh guru ari guru berarti boga murid kajian alif-alifan ayeuna mah teu ngajar teu naon bapak ustad cenah kitu padahal ustad teh guru mapagahan ti mimiti modelkeun nguningakeun huruf gitu pan alif ba ta sa jim ha ho tapi dibalikeun ya hamzah lam alif ha waw nun mim lam kaf qaf fa kitu baheula mah abdi in ain do to dot sod sa sin tuh rek mana Mang Udin kuncina di luhur Pak Haji mohon nya mangga kada pipis baheula mah abdi ngejah heula baheula mah nepikeun ka alif jabar a b jabar ba t jabar ta kan kitu diajar heula baheula mah ngejah heula b jabar ba p jabar pa sin jer si ya jabar ya ba pa sia pan kitu baheula tuluy narabas a'udzu billahi minasyaiton begitu narabas heula jeung tajwidna jeung makhrijul hurufna bu bamba di babna mu bauna mu baina mu buna mu bina ma bi bamba biba aba abi abu ibi aba abu teu apaleun jangot teh panjang sih eta mah amit ya itu teh makhrijul huruf cara nguningkeunana naik we kana ieu teh anu tadi geuningan bayati soba ros hawan sikah diajar abdi ge baheula da baheula mah sorak teh mendingan ayeuna we leuwih parah begitu baheula mah osok diajar abdi bener mankuntul dinapisitan diajar baheula aya bos Aladin ngaliwat Aladin mer ayeuna mah disorek sarana ada baheula mah sok aya ngondang titah ngaji baheula mah hadir usum kawinan kudu pangheulana pan rugi itu ai amplop sok poho karana nuhun acan heukeun we ikhlas mah rek ayeuna bogoh jeung ikhlas lagi ngaranna ge matak teu sumanget baheula keur mah eueuh bakat matak doakeun nu tadi nu suwantena sae sing panjang yuswa lain amin hungkul ya tong dibaeudan hese neangan vokalis nu kasep bari alus sorat teh biasana bubarna grup hadroh teh mun teu masalah awewe masalah duit biasana teh kade da teralila umurna teh grup hadroh mun teu masalah duit biasana teh masalah awewe biasana teh kabejaan we abdi ngabejaan dabi mantan nu kitu baheula ngan ngeunaheun eta lamun sora alus kitunya komo salaki jeung pamajikan nu hiji make lagam qiraat nu hiji make lagam qiraat da moal tulus rek ambekna teh alhamdulillah Bapak RW wih deui urang teh kudu mika cinta jeung mika contoh ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari mika contoh ka Kanjeng Nabi teh bisa kapanggihna kunaon ku ngaji ku ngaos ari ngaos teh ye ari ngaos teh kudu puguh guruna nu puguh masantrena teh kitu puguh hancana kitu malah macam Imam Ghazali cenah lamun 3 poe teu kararaban ku ilmu hate teh da pae atuh malah madina muhtaral hadis muhtaral ahadis nabawiyah an-nasu qismani al-alim wal muta'alim jelema mah ngan 2 rupa hiji nu ngawuruk ngaji 2 nu diajar ngaji wal baqi hamajun sasesana mah ramatuk kajeun warugana jelema naudzubillah min kali kurang purus geuna urang purusan we da ngaji mungkin bae tong kudu lila-lila nu penting mah rada nyelak we kana hulu angen kitu we geus ayeuna mah cek Nabi asadun nas adaban yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi walam yatlubhu pang parah-parahna siksaan jaga di akhirat teh jelema lain tukang mabok lain tukang jinah lain tukang judi
lain tukang salingkuh nu kumaha atuh tapi jelema nu lega waktuna mah pake hadir ke pengajian tapi tara daek ngaji eta tara daek ngaji gitu ieu ge can karuhan atuh da dina rutinan can kudu datang Bapak RW oge ayeuna mah ngaji teh bobohan we mulu dan sareng bade sambutan apa gitu ayo bari diteun abdi Pak RW hampura diteun abdi gitu upami nuju kitu mah pan ngaradak warawuh ieu ka ustad oge bener sok sagedeung deui kira nu ngalatrok teh ka ustad teh pabagur-bagur teh kitu dah yang kapilih gitu geus kitu mah are-are hirup teh we tah kitu mendingan kena diolok heula pangarsa lah gitu dok kasongan heula ku aya kadinya bisa kabur aing balik kunana ada kudu daek ngaji ya kudu daek ngaji jadi ladang muludan teh lain muludan ayeuna we hungkul bubar ti dieu madrasah ngersaat ulah gitu justru kudu leuwih getol ngaji da kapanggih aslina akhlak rasul mah di pangajian da dinu kieu mah heureuy atuh sebenarnya mah lolobana mah gitu rata-rata mah kapung-kapung mau balik teh di dia dai lolobana nu ngeusian muludan teh teu puguh masantrena diasongan kitab kosong mah ngabikeun lolobana mah tafsir we lolobana mah menang nyokoti albu beliah deui we jadi mah di teangan teh nu rame beuting-beuting muludan euy rame teu da kitu atuh tuh jentin rek balik tuh nah jeung diuk deui henteu pacina di luhur jentin kadewe ngalengkahna sabelah-sabelah da duana nama pampir cek Kang Joni itu angkat kayak segedeng deui digupayan kan urang teh kudu getol ngaji wabil khusus tinggalikeun ka dieu ngaji teh aya nu fardu ain ngaji teh aya nu fardu teu bisa diwakilkeun eta mah teu bisa dimumbung aya tilu nu kahiji ilmu fikih eta nu kahiji ngajawab kabeh keun we nu balik mah balik jog sok nalaunan kitu katingali da naon cenah da lain artis cenah ikon yang balik lah kitu nu kahiji ilmu fikih eta nu kahiji ilmu fikih nu kadua ilmu tauhid kadua ilmu tauhid katilu ilmu tasawuf katilu ilmu tasawuf tingalikeun ilmu fikih jasadna ilmu fikih ibadah jasad dimulai hudang sare nepi ka sare deui aya aturanana ayeuna ilmu tauhid nyaeta nu disebut akidah teh aqidul iman teh itu sing nepi urang teh kadinya ari aqidul iman 50 nah apa lagi kan saurang wujud hidamba muhalafatul lil hawa qiyamuhu binaf wahdaniyat qudrat dat ilmu hayat sama basar qadiran muridan aliman sami'an mutakaliman ayat pas bisa urang nempuh ka Pak RW pas oloh sia dua ka Pak RW beunang katingali tar ngajina teh aduh eta mah ni atoh bari udud kieu aduh senang aduh jagalah hati PRW nya tapi mah surah agim jagalah hati gitu jangan kau kotori gitu mun salaki jika nu bingung buru-buru titah nyandung pan gitu ada Pak Anton suka trek balik ke Pinang alhamdulillah diulang urang teh kudu daek ngaji wabil khusus anu tilu nu tadi hiji ilmu fikih nu kahiji nu kadua ilmu tauhid kadua katilu ilmu tasawuf katilu sabab tingalikeun surat mun teu salah surat Al-Jumu'ah ayat 2 mun teu salah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab itu mun teu salah mah jadi metode
atawa jurus baginda Rasul nepikeun ka bisa nyebarkeun Islam seluruh dunia dalam usia 23 tahun teu lila. Eta Islam nepi ka sapat di tungtung wetan nepi ka tungtung kulon tilu jurusna. Hiji yatslu alaihim ayati mangmacakeun ayat-ayat Gusti Allah nyaeta Al-Qur'an tadi pan Al-Qur'an ge dua aya Al-Qur'an nu tersurat aya nu tersirat wa yuzakkihim geus kitu teh geus dibacakeun deui kumaha wa yuzakkihim dibersihkeun dicecepkeun kana hate jadi saacan di baledogeun ka batur teh diraoskeun heula ku diri nyalira tasawuf teh karana. Jadi tasawuf teh naon? Tazkiyatun nafs, meresihan di diri. Tadi urang mah aya nu ngaranna teh torikoh teh geuning ece anu dikirna teh geuningan teu cicing geuningan aya nu ti handap geuning Allah kaluhur geuning pan urang mah ti balik ning ti luhur ka handap Allah kan gitu kees we tungtungna teh. Jadi lamun aya nu dikir ada aneh-aneh di bejaan ku abdi eta teh dikirna dikir khusus make metode. Jadi torikoh teh metode naon cenah metode panyeuseuk make metode masak make metode gitu pan bener tuh. Aya duaan nu hiji tukang lotek bahanna sarua nah nu ieu mah payu nu ieu mah teu payu padahal bahanna sarua nu ngabedakeun naon metode kade lain beda hodam kade urang mah sautak-sautik nyalahkeun hodam tapi ka dicek unggal peuting dina TikTok cek hodam. Saha ngaran entin hodamnya cucungut mundur samana we hirupna teh percaya kana hodam tuh botol geus beak sabotol cai berjenggak garot teh aduh ya Allah. Hiji yaslu alaihim ayati mangmacakeun aya Quran dua yuzakkihim ngaberesihan dirina diberesihkeun heula jadi diraraoskeun heula kitu. Apan qad aflaha mang zakkaha sukses kacida jelema nu meresihan dirina. Di ais cek aing ari ngaji teh mawa budak bila mana ustad geus rame teh ciwit we budak teh kan lewe anterkeun balik. Apa ada pengalaman kita insya Allah nu nyesa teh Bapak RW we jeung panitia. Tapi aku Pak RW rek ini tuh geus kabok panas tadi kita aing mah amplop sih dikurangan geura ieu mah Pak RW sing panjang yuswa Pak RW amin ganjaranana gede sia ieu jadi RW teh bener badak pisan kalau mau usum PKH mah loba diomongkeun teh kita tangga bener ieu mah diteun abdi bener aslina pada ngaromongkeun teh RW teh goblok da cenah si RW teh kitu diteun abdi dulurna apa dulurna kitu aya nu kitu di dieu aya lah nyaho lah da tiungna teh nyengsol lah. Jadi wawuhna teh jeung RW ari usum aja bantuan we sok RW mah katempuhan usum aya nu kasurupan nu diteang tukang ngarukiah yo mana we eta kita meeting teh hayang jadi RW urang dieu kade urang si getol ngaos si getol ngaji jeung ngaos teh sami keneh ngaos harga ngaji harga ngarah naon ngarah urang bisa micontoh kana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuluy nu terakhirnya eta nanti metode nanti nu kadua yuzakkihim ngarah bebener akhlakna ari ngaji kadinya mah ihsan teh apa aya Islam fikih aya iman tauhid kaditu aya ihsan mah akhlak yuzakkihim teh tadi ari meresihan hate mah kan hese teh urangan dahar urangan ngomong tuh urangan hees pan urang mah ngaji ngahuap urang dikir-dikir geus beres dikir teh dahar urang atoh pan usum mulut kieu teh kumaha aya nu maot mah santri mah lain innalillahi karaka alhamdulillah sia eta aya nu maot teh jol teh aya nu pengumuman di masjid pan innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos malih ka Jatim ulah ka rahmatullah karsana bapak anu cenah tadi teu geuring heula cenah kitu misalkeun da buru-buru wani atuh nganyok rokok ka warung da horek tahlil gitu. Heula mah lamun kitu teh tasok dikieukeun teh si gelas teh ka kieu tah balikeun su baheula matak ieu teh kunaon atuh dijieun loba saku teh kunaon atuh teh
gitu kan sup we sagelasanana pan asup ke dieu entak sok pariksa teh santri tah moal merenya moal ieu mah moal insyaallah moal beda tapi dan ngokojoan teh Pak RW na biasana punten Pak RW nah tuluy beh dituna kare hiji yaslu alaihim ayatih dua yuzakkihim nu katilu yu'allimuhumul kitab kare ngajarkeun ka batur jadi ngajarkeun teh ku contoh gitu Nabi mah mesra jeung bojona sawab lingkung Nabi urang mah pantara di tara-tara acan patuntun-tuntun jeung salaki ari lain di mall mah ditungtun teh da ditungtun teh bisi nawar ka mana wae pan heuh teh kitu Nabi mah mesra Nabi mah nyaahan nah tuh carana urang hayang bisa micontoh ka Kangjeng Nabi teh sakali deui ulah hilap ngaji ulah hilap ngan teu cukup ku ngaji nu hese teh naon praktekeunana talebah dinya nu hese teh naon cenah praktekkeun lah lolobana kieu geus ngaji teh rasa maneh geus ngaji sapinah geus tamat pon rasa aing naon ngaji teh sapinah naon ngaji teh hikam tapi jadi hikam jebret ngadalil we wungkul diamalkeun mah henteu dalil we wungkul rarasaan teh geus ahli hikam alogat beres teh padahal diamalkeun mah henteu yang sarua jeung sapinah ge bieu kitu yarzuquhul ilma wa yamna'uhul amal ta eta kapung-kapung manu anu salat terakhir teh saha atuh dan tukang ngaji itu nu tara ngaji mah memeh adan geus aya di masjid dan nu ahli ngaji mah atuh kayak geus pinuh karek namanya sumping gegam kumojong cenah bae jeung can qobliyah cenah beakeun ahli ngaji mah biasa dan hese nama amal naon cenah amal hese mah praktekna mah tak cek nu bodoh teh jang naon jeung ngaji sagala rupa mending aing we si anu mah tukang ngaji geuning anger pedit si anu mah geuning ngaji si atuh tukang ngaji seragamna ge koneng ka luhurna ka handapna kembang-kembang si eta mah senenan ngaji salasaan datang roboan teh eleh kubang emok si eta mah aya we tapi pasea we jeung batur pan kitu akhirna teh batur teh pedah ningali tukang ngajina ilmuna teh diamal naon lah ngaji mending mah jiga aing teh kitu padahal mah kitu pan nu ngaji wae salah komo nu tara ngaji kitu nu ngaji mah leuheung kitu meureunnan can dibere taufik karek nyaho hidayah we wungkul karek petunjuk keun atuh praktekna mah sugan isukan sugan pageto nu penting mah ngaji ngan anger deui wailun liman alima walam yakmal bihi alfa marrah narakawel teh jang jalma nu tukang ngaji tapi teu bisa mraktekkeun nepi ka 1000 kali ayeuna mah urang ngaji jeroan seutik jelema teh nyaho umpamana dalil tahajud teh kieu tapi teu pernah dilakukeun nepi ka 1000 balik narakawel teh bagian teh marukankeun tukang ngaji salamet can bugu gitu yo nu ngambai pejit di neraka jahanam di emper neraka jahanam teh saha atuh nu tukang ceramah bari jeung kalakuanana teu sarua jeung nu diomongkeun nah matak kasuro kalamuhum kasuro laktuh jalma nu loba ngomongna teh loba dosa matak lah daek saya jadi tukang ceramah teh urang beuki loba saingan ka ditu astagfirullahaladzim ya Allah hampura heureuy teh mah heureuy ngan intina mah hese hayang jadi umat Nabi nu bener teh hese gitu yo kolot baheula mah tanpa kudu ceramah ge baheula mah yo ngaji Quran wae tah Mama Ciparai Garut da teu make mik kolot baheula mah tina ikhlas jadi kumpul kabeh Islam iman ihsan kaetana geus terkoneksi kabeh da ngaji teh teu make panggung teu make kieu ge panggung lagi ala kadarna teh baheula mah geuningan teu make mik da si eta teh nepi ka di kieu-kieu teh mah teh nepi ka barolong kieu hayang narempok bener ini oge barogoh gitu tah pas kieu teh sorat teh ngeunaheun teh pan urang nepi ka sagala dijaga sakur-sakur nu minyakan mah tara didahar yang jadi vokalis alus teh bener teh mimiti kompor nepi ka kapal selam teh pan teu didahar yang alus ora teh kitu ai kolot baheula mah da ngajina jeung praktekna
baheula mah dalil nepikeun ka ti pagawean naon dalilna teh hiji we nyi ulah anu naon pamali akang ulah kitu naon pamali tepati nyaho ilmuna mah ngan dipraktekkeun matak mujarab jadi bisa napak sancang nu ayeuna mah tajwid alus nu ayeuna mah lagu kurang kumaha bismillahirrahmanirrahim anger we ayeuna usum anu kasurupan manumpat da kitu tuh malah mah ayeuna mah ngaji teu bisa nyicingkeun penonton pan bulak-balik we ayo teu kitu ayeuna mah hese kurang matihna teh naon sababna ngajina sasarat teori can nepi yuzakihim boro-boro yu'allimuhum ayeuna mah jadi kolot baheula mah diserapkeun heula kolot baheula mah ai urang mah matak eueuh wibawa teh ngajina heuh kitu itu lantaran ilmuna henteu dipraktek wabil khusus ka diri sorangan matak nitip ti syarat ayeuna mah minimal urang teh ngarah bisa nyontok ka baginda Nabi ulah hilap nu dua nyata majelis ngaji majelis zikir aya di dieu majelis zikir aya sum ngaji sum dikir terus daripada lila teuing da ngaji mah kudu da ieu geus teu pati ikhlas tuh sia tadi geus ngajorowok kudu ikhlas eta kitu komoda Pak RW mah geus teu ikhlas tadi pan disepet wae tanya eta ayeuna mah mudah-mudahan sadayana wih ti dieu sadayana nu boga hutang sig lunas eta amina menitarik anu jomblo sing buru-buru payu eta amina deui menitarik nganu kolot mah tong ngilu amin atuh bagian budak ngora ya anu jomblo mah kupingkeun ilmuna mah tilu ya kalau kalian belum punya pasangan ingat 3 yang pertama Anda harus rajin ngaca ya serius eta ngaca sakitu nu kapihatur hukma sapa wa da maqadar wa bil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.